Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dang deui sareng kince. Alhamdulillah kang kondisi ayeuna tiasa nepangan deui. Sata acana dipedar icarios kuring nganuhunkeun kentos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 16 nya mohon. Ye dongeng karangan Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ye carios mangga urang kawita. Kade heula Mang ngopi heula yeuh di dieu ngopi bareng wae. Tapi Mang Diman teh teu wani gagabah jol asup ka tepas imahna juha ngadon ngajanteng wae di buruan nya ningali kitu juha ngarti kacang turun mapakeun Mang Diman nu ngadon ngajanteng di buruan imah. Mang Diman mah bat ngadon ngajanteng wae Mang ka dieu atuh. Wang katepas cek juha nya Mang Diman neuteup ka juha lir upama nu nembus kana jajantung nyidik-nyidik paroman juha bisi aya nu nyurigakeun kitu nama srog munjungan bari ngawalon. Hampura jang ojo Mang teh geus norojol deui yeuh ka dieu. Cek Mang Diman miceun geteran hatena nuker teparuguh. Nyakan bae atuh Mang ulin mah ulin wae ka dieu. Masing unggal poe ge kuring mah atoh nu aya batur ngobrol doh. Da tetangga di dieu mah kabeh kakarota langka aya nu dicicing di lembur teh. Jadi ukur kuring wungkul tara ka mana-mana ieu teh Mang. Ulak gilek sorangan wae deui teh doh. Nyakan bae atuh. Jang Gojo cicing di lemur oge. Da tetep batur mah arapaleun. Saha ari Jang Gojo teh? Cek Mang Diman kituna teh bari seuri kapaksa ngaladenan caritaan juha. Pasti Mang arapaleun mah atuh. Mang mah piraku ka tetangga sorangan. Nepi ka henteu apal ari Mang Diman sok aya-aya bae taeun teh doh. Yo atuh urang katepas wae manya ngobrol teh pajanteng-janteng kieu di buruan. Teu hade atuh Mang hayu ka jero wae. Mohon mangga Jang Ojo mangga. Kituna teh duanana arasup ka tepas imah gek dariuk sarta neruskeun deui obrolan nana nya juha kadenge nyarita bari nyicikeun cai panas tina termos rek ninyuh kopi nyuguhan Mang Diman lauh namah belum opak ketan jeung bubuy sampe palemnya mohon bubuy sampe hujan kieu mah mohon. Kuring teh bener-bener milu prihatin ya teh Mang. Jang ito maot harita budak teh sakitu jagjagna padahal mah nya penyawat naon jang itu teh Mang. Doh hampura kuring teh teu bisa ka ditu. Di dieu seueur ku padamalan Mang. Beug hate Mang Diman ratug. Jiga anu tutunggulan ngadenge juha nyarita kitu geus hayang manehna sa pok-pokkeun ngomong negrakeun pamaksudan anu curiga ka juha
bet asa heurin kuleta rek ngomongna. Sedengkeun Juha mah kodratna salaku siluman geus bisa maca kana naon eusi hate Mang Diman pangpangna mah nganjang deui ka imahna teh sabab aya anu rek dicaritakeun atawa unek-unek tapi Juha ngahaja teu nanyakeun maksudna Mang Diman datang tapi manehna teh hayang nyaho wanieun moal Mang Diman ngomong rek nepikeun pamaksudana langsung. Juha teh jumawa asa aing siluman anggap enteng ka Mang Diman mun ngamuk moal kudu hese ngalawana bisa katingali ku Juha paroman Mang Diman ka dirina teh bangun ngemu kakeheul jeung kacuriga can wani ari kedal mah nasib mah meureun kieu kudu kieu jang ujo Mang teh iwal ti kudu kuat jeung tabah yang harepan ieu cocoba teh duh nya si eta teh meureun geus titis tulisna kitu. Enya Mang memang taya deui cara iwal kudu kitu Mang nya atuh mudah-mudahan wae naon nu karadapan ku keluarga Mang ayeuna sing aya hikmahna nya jeung Mang sareng si Ibi teh kudu sabar kudu kuat jeung sehatnya sabab tereh hajat mulung mantu teh apanan Mang cek Juha kawas nu heueuh wae nyarita kitu tapi hatena mah lain deui tapi Mang Tekwong si ngadenge obrolan ti warga ieu teh malah eta warga teh loba nu ngobrol langsung ka Mang patali jeung maotna nu jadi anak nganduh tekong si ditepikeun we ka pamajikan teh tapi si salah paham pamajikan pajarkeun anak Mang teh aya nu ngawadalkeun cenah eta jalma teh kawilang ngarti kituna teh kana kabatinan cek Mang Diman sanggeus lila mikir meureundan harita teh matak mepeskeun obrolan nana kana perwadalan. Oh kitu Mang nya sahanya anu wani ngawadalkeunana piraku budak Mang Diman aya nu ngawadalkeun Mang kitu boga kawawuhan jalma nu munjung kitu Mang di lembur nya eta pisan pogoh nu matak Mang penasaran oge jang ujo sahanya da teu boga kawawuhan Mang mah jalma nu munjung teh doh saha nu sok munjung tuh nya cek Mang Diman ngajawabna teh bari ungeuk kituna teh nya bisi wae Mang teu nyaho jelema mapan boa-boa aya jelmana tah kawawuhan Mang Diman anu muja ka siluman geuwat Mang gara-gara disilidik Mang mun kapanggih mah saha-sahana odaran we gancang Mang tuman nu kitu teh cek Juha jiga nu nangtang harita nyarita kitu ka Mang Diman bari hetena mah tawaleh seuri. Sedengkeun hate Mang Diman sapanjang keur ngobrol sabenerna mah geus teu paruguh rarasaan awakna pating puriding pating puringkak disuguhan oge teu haretot da bisi diwadalkeun sieun diwadalkeun mamun ngan ku cara kitu oge meureun Mang Diman geus bisa ngajudi Juha mimiti kapancing
ku caritaan nu memang satengah nyindiran ka manehna. Nya mang bener pisannya. Nya bener tadi jang. Hate mang agar amat wae ya teh doh. Penasaran saha jalmana nu sok ngawadalkeun teh. Mun bener aya nu ngawadalkeun, yah ku mamang mali lela deui dicacak diwalang-walang kagok tah jang. Dipodaran wae ayeuna keneh. Kumang mah yeuh. Toman tuda cek Mang Diman nu katara beungeutna jadi beureum. Gembang wera tandaning hatena memang keur nafsu. Nya ari bungkusan urut dahareun budakna teh pamere ti Juha angger dina saku baju. Mang Diman teu wani gagabah atuh dina nangtukeun tindakan sabab bisi nyalahan. Perasaan mang bisa karasa ku kuring oge mang. Mun eta kajadian tumiba ka keluarga kuring ge mata kancang wae mang nya. Ayeuna mah talungtik sing apik. Bisi aya nu monjong terus ngawadalkeun budak mang tah. Taluntik we mang. Penasaran mah cek Juha nyarita kituna. Dina hatena mah bari seuri jeung mu puah. Maneh oge geus curiga ka aing tah Diman. Arek kumaha oge ujahna saterusna hah. Mun nyaho aing tetela ngawadalkeun anak sia. Aing nyaho dina saku baju sia aya bungkusan urut dahareun. Pamere ti aing ka anakna. Jika nama si Diman rek ngontrog ka aing teh euy. Ngan teu wanian wakca. Piomongeun wae mah cek hate Juha kituna teh harita galecok ngomong sorangan. Nya dina kerakayaan kitu teh torojol pamajikana kerak balik ti pasar atuh reg nu ngobrol eureun. Gening aya Mang Diman da mang duh hampura nya salaki abi teh teu tiasa ngalayat waktu jang ito maot. Ari abdi teh duh harita teh nyeri suku asam urat. Jadi deui ieu teh cek Nyi Itoh ngecageun balanjaan nana. Terus munjungan ka Mang Diman ngajak sasalaman. Teu sawios-wios Nyai. Alhamdulillah Mang mah keur sehat. Piduana we nya sangkan budak Mang anu maot teh tenang di alam bakat teh kitu tah Nyai. Syukur atuh ari damang mah Mang. Mangga atuh geura dituang atuh leuteunana. Abdi mah bade ka dapur deui nya. Bade nyimpen heula balanjaan ieu. Mangga Nyai. Mangga weh lajengkeun. Cek nyetoh nguru ka dapur. Sedangkeun ngobrol teh jadi ngaler ngidur. Ngadiul sagala dicaritakeun ngabahas ngeunaan wadal atawa ngeunaan nu ngawadalkeun. Sabab aya Nyi Itoh tunda heula ayeuna urang caturkeun heui Mang Maman di imahna harita teh keur ambek-ambekan wae ka biinah. Majarkeun ngumbar aib rumah tanggana ka batur. Pedah cenah manehna teh tara salat meuni dibeja-beja sagala rupa. Ari maneh mah inah kasaleki teh dibere na digede usaha teh bet kitu munggah adat maneh teh kasabaleun kasalaki. Kan bae sagala teh sok sagala diomong-omongkeun ka batur.
Tara salat kan bae akang ieu lain maneh cek Mang Maman kitu na teh bari popolotot panona ciga arek bijil kabeh. Nah ari akang kunaon atuh bet popolotot kitu ka inah teh naon salah inah kuring naon salah inah atuh ka akang teh cek bi inah teu narima ujug-ujug dicarekan ku salaki hareupeun anak-anakna lak-lak dasar kitu asa teu hade kitu peta maneh kasih Aki Saleh ngomong naon tah masa eta teh bieu megat di jalan ajak ngobrol beda kuring tara ka masjid ngabolekirkeun talajak aing maneh mah tara salat kan bae tara salat oge hirup aing atuh inah meni asa panghalina wae sia teh hirup teh ditampiling sia ku aing hayang sia ditampiling cek Mang Maman ngangkat leungeun ka tuhuna anu meber maksud mah rek nampiling ka biina lantaran kehel tapi keur kitu teh Asep teu narima indung nama kitu di kitu sanajan ku bapana sorangan nya sarenteng maju ka hareup ngahalangan maksud tindakan bapana kanu jadi indungna nya amarah Mang Maman teh jadi tumplek ka Asep lantaran wani ngahalangan kana tindakanana seak jelebet pipi Asep akhirna mah ditampiling ku Mang Maman kotka asa ngaburinya. Alah ma, tolong ma, pipi wing nyeli. Bapak mah gitu galak ma. Cek Asep ngagero kaget jeung nyeri. Bari kuleungeunna teh di sapan. Ka kamar Asep ka ditu, ka kamar cek biinah kuat nitah Asep ka kamar gentak wae lumpat ka jero kamar bari rambisak sedengkeun biinah mah bari ngais Nyi Eha terus merhatikeun salakina nu keur ngahuleng semu nemu ka rewas galaknya muhun Mang Maman teh duh nyiksa pamajikan aya wae Mang Maman mah nya sangkaan biinah teh salakina bener rewaseun lantaran kelepasan nampiling pipina Asep tapi sebenarnya mah lain kitu anu dirasa ku hate Mang Maman kaget lantaran dampal leungeunna nu dipake nampiling pipi Asep bet karasa panas nyongkab parat nepi ka tulang bari nyeri hate anak nu panggedena ditampiling ku nu jadi salaki teh jeung kakarak harita kituna teh da baheula mah atuh tara galak sakumaha ambakna oge nah ari ayeuna mah bet beda kitu talajakna nya geus lila ngahuleng Mang Maman kadenge nyarita deui mungguh ngandung ancaman. Awas ya mun sakali-kali deui ngomongkeun kaayaan rumah tangga teh kuku kami arek digaindit digawe yo rek ditinggalkeun digawe deui cek Maman teu nunggu jawaban langsung ngagedik indit di kaluar di jero imah ninggalkeun biina nu masih kasima ku eta ka ayaan
Sedangkan kaayaan wanci di luar harita teh nyadek ka wanci peuting nya bimaya teh batjol pating sareblak wae tegenah cicing malah mah parasaana teh teweleh ratug lir upama tunggara bakal aya kajadian nu teu dipiharep tumiba ka Mang Diman salakina nucan aya keneh mulang ti santrak isuk-isuk indit peuting ge can keneh wae balik nya nyi salamah surti kana perasaan nu jadi indungna pok harita nyarita kanu jadi indungna. Kunaon apa teh mah menilami-lami teuing angkat-angkatan nanya nah ku emah tadi wagel atuh masa tadi angkat cek nyi salamah kitu na teh bimaya gancang ngawalon bari narik napas panjang jiga nu seunggah ku eta kaayaan nyaeta nyai siapa teh kudu keukeuh wae indit arek nepungan jelema cenah anu ngaranna Juha emak teu bisa magatan deui ukur bisa teh pepeujeuh sangkan bisa ngajaga diri ari taun teh sugan moal lila we kawas kieu salempang sok inggis aya kajadian nu teu dipikaharep wae nyai nu tumiba ka bapa hidup tah kitu cek bi maya nya mah da Kang Diding mah can mulih deui kalemburna abdi bakal dipiwarang wae nya nyusulan apa cina enggal mulih margi abdi oge sami melang ieu teh mah melang pisan ku bapa teh bisi kumaha onam cek maya cek nyi salamah kituna teh sarua melang kokayaan nu jadi bapana nuker inditan nya sedengkeun Mang Diman nuker diomongkeunana harita teh kamalangna tungtungna teh jadi lat poho wae kana pangmaksudan nu sabenerna leungit kawaspadaanana kabebenjokeun ku ngobrol ngalel ngidul bari teu disuguhan dahar malah mah disuguhan dahar sagala rupa ku tamu ngariung dahar opatan di tengah imah nya opatan teh kaasup jeung budakna Juha ngan sanggeus cukup lila aya di imahna uplek ngobrol deui disuguhan dahar nya Mang Diman terus bae amitan ka pribumi nuhun pisan jang ujo nyito nganjang teh duh ieu mah sok ararisin ngadon disuguhan dahar ayeuna Mang teh duh seja amitan wae geus peuting di jalana jeung nu di imah teh bisi dedepen deui kilila teuing cenah nganjang teh cek Mang Diman harita nu dipohokeun pamaksudanana ku Juha alias siluman bala kasadut nu make ilmu gaib gitunya ilmu gaib. Oh nya Mang aduh geningan tetela waktu teh teu karasa gening geus peuting deui wae mending keneh mondok di dieu wae Mang daripada mulang ka imah loba kapusing kitu mah cek Juha titah mondok ka Mang Diman basa basi ti ditu mah kahoyong nama kitu tapi kumaha doh anu di imah keh dadapen nya mohon Mang mending mondok wae atuh di dieu daripada balik peuting cek nyi itoh kituna teh
Ah, nya eta doh, lain tuh tabatah di dia teh. Tapi mun mondok meureun, induk budak teh tang tuh melangeun jeung dadepeun. Mangga atunya, jang nyai di kantun wae ku emangnya. Mangga atuh, mangga nya deuh sareng watosna cenah seep ieu teh duh, aya wae. Waktosna cenah nya ka bujang seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-17. Mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.